Hirup itu pilihan. Milih jalan mana nu kudu dilakonan, milih kisah nu kumaha nu kudu di jalanan. Dan orang milih hirup di perantauan. Hirup di perantauan lain harti teu ke keluarga sorangan, lain harti tebetah di lembur keur di cicingan. Urang milih hirup jajauhan, ieu demi nyumpunan kabutuhan. Sugan jeung sugan ieu bisa jadi mawa kamajuan, khususna kamajuan jeung urang nu ngajalanan, umumna jeung keluarga nu sidik ayeuna keur ngadagoan. Mah, Pak, lain abi teu hayang uwih, lain abi niat dek nebih. Omat, Bapak jeung Mamah ulah sedih, doakeun abi sing kuat tatih. Muntos waktuna abi uwih, abi bakal uwih. Abi uwih di perantauan, sugan jadi ubar sagala kapeurih.